Ngaranna sih ieu teh Candara Ratang. Sugan mana teh bentang we di kampung ieu teh. Bagja pisan menangkeun noni. Sakieu campernikna. Pantes we atuh si Aa buru-buru ngawin noni. Teh pajarkeun noni teh si geunaheun. Weli. Cenani. Assalamualaikum Cenani. Waalaikumsalam In. Biasa ba Cenani di dia. Noni mah innya. Anak pang disiplina pokona mah ditangkringan barudak lembur mah. Noni mah tara kaberangan ulin. Nya. Alhamdulillah atuh. In. Menurut Iin noni kumaha yeuh? Maksudna kumaha ceuk? Noni teh In karek meuli bedak anyar tah ieu. Cocok teu jang noni? Nya leuteuh. Ih bisa dibuka deui. In. Pokona mah meuli lagi hese ieu teh barang langka. Di mana atuh Cenani eta teh meserna? Pokona mah hese In. Da ieu ge meunang-meunang dina cuci gudang. Tapi kabangganya. Ari eta meunang barang cuci gudang teh di mana Cenani? Cuci gudang teh In. Anu barang-barang loba diimpor ka negara lain. Ambuing. Mah atuh Cenani nya? In. Bapak barudak genepikeun ngagadikeun domba hayang meuli nu kieu teh. Tapi cek In ieu kumaha? Pantes teh. Ih, pantes pisan Cenani. Pokona mah naon bae anu dipulaskeun kana beungeut Cenani mah pantes pisan. Nah ari Iin meuni jiga kana tembok wae dipulaskeun. Nya minangka Cenani eta mah. Geus aneh deui bahasana teh. Iin, Noni, tahu gak aku dapat endorse dari tukang kredit? Meni gaya Coneng. Aya meunang endorse di tukang kredit. Ih, leutikan dong naon oge. Tah, In isukan teh oneng titah ngiklankeun baskom bari diadu-adu. Nah, diadu-adukeun Coneng. Ih, Iin pan anti pecah. Alah, nya nya. Ih, Noni biasa we meni sinis kitu. Pusing mun geus datang adatna teh. Naon sih? Kunaon nya? Jumina, kunaon sok tara pupugu kitu? Kunaon aja? Aneh teh jelema teh. Dek teu pusing kumaha. Bapa jeung anak arembung ngalelehan. Bapana hayang main game, budakna hayang nonton YouTube. Pusing atuh da. Atuh bere hiji ewang Jumina HP-na. Ih, mending kitu. Depikeun ka ngaleos ngbawa dage jengkel. Heueuh bere hiji ewang HP-na. Mere jewang kumaha HP-na ge karek-karek ngiridit. Har itu. Jadi can boga HP-na Jumina? Acan. Can gaduh geuningan. Karampungan pisan ih. Nah, atuh adi can boga mah kudu dipaseakeun. Mun aya HP kitu teh, bapana hayang kitu, anakna hayang kieu, kan pusing. Tenang Cejum, eta mah karek rencana. Teuing pokona mah lieur. Har itu kunaon jelema teh? Teu nyontok ka noni ih harirukna teh. Meni SMPN nya. Naon SMPN-in? Setelah marah, pulang ngaleos. Begitu nama bisa Iin. Halo bance-bance. Ih, geuleuh mas datang ini. Iya. Pasti rek pamer da. Halo deui emak. In make jeung ditembalan bae antepkeun. Dengekeun nya bewara ka salarea. Emak kamari geus meuli seleput teu. Kayak urang cokot heula nya. Kela dagoan dirinya, kela. Hebat si emak euy. Geus meuli selopot teh deui wae. Ieu naon sih make muji-muji kitu? Teuing kunaon ari Iin. Alah nya. Salah kitu abi. Salah gedein lamun muji ka noni jeung ka oneng. Nya kitu kan? Yap,
Nyampura atuh Cik Oneng. Noni. Heuh dihampurain, tong sakali-kali deui nya. Tuh nya baca-baca tempoknya tuh. Marek bergayanya tuh. Tuh. Tuh baca-baca tempok atuh. Tuh. Tuh selepot tuh. Kamari mah ieu teh aya capan, ngan kumaha dilaan. Kayaknya mah rek ngagaya deui lempang di ka dieu tah. Ih, si Mas cigah modelnya. Ini eta bahasain. Nya, poho Coneng. Yang ditinggaliin. Siap Cenoni. Tuh nya, pasnya. Tuh. Percis pas ngagelejang teh siga aura kasih. Pas jeung ieu teh jeung body emak. Masa bodoh daun nanya. Ih, aya ngabaledokeun da lamun ieu budak mahal. In teu komen. Komen naon Coneng? Ngahina atau naon atuh In? Biasa ngomongkeun batur abi mah Coneng. Iya In diajar atuh. Kayak kunoniin les privat. Terus cuma main gitu teh. Mak, tuh cai geus asak. Kancan makan teh. Kebeneran Sujang. Heh bence-bence. Budak emak kamari si Sujang. Arek meuri ka meja weu teh ke dagoannya. Sujang, buru pake ka meja weu teh anu karek kenang meuri kamari. Ah, naon tuh mak? Mun era aing mah. Sok, pake kumaha emak we pokona mah. Ah, tuh mak era tuh mak. Maneh ngalawan ka emak? Henteu mak. Sok atuh buru-buru pake tuh. Ah, si mama ieu mah. Mak, mana gua kami jarang ke? Itu siasa Sujang, apaan karek menang nyeseh. Mak, iya nih. Banca-banca, daguanya sakedeung. Haneut keneh geura modelna oge. Lo bapak mau lapisannya eta nini ih. Mak tuh era tuh mak. Sok buru. Sujang. Tah, kameja anu dipake ku si Sujang bieu teh merek terbaru dan teranyar. Anyar nganjuk kali. Paling jadi band tetangga. Ah, kebeneran ibu-ibu ngarumpul. Alas ya, nya teu boga duit make jeung ka dieu di. Halo Mang Kredit. Kapan dong endorse aku teh? Sujang. Centeme. Si Mang Kredit. Hei Mang Kredit. Kumaha ayeuna dek mah? Mage paham, sok buru-buru ka dieu. Kumaha yeung geus? Mage lah paham. Alam jeung emak mah diborong. Malah ngiridit sagala jeung emak mah. Bener gitu ya tengah borong tukang kredit teh. Awalnya si emak hebat pisan borong-borong gitu. Asa teu percaya. Ayo geura sok bukan sagala. Lain ieu teh, kumaha ieu eueuh 2 bulan can bayar tapi barang terus dipamer-pamer. Lain pamer emak mah, tapi itu mah raksa. Kita nemong-nemongkeun barang anu emak. Pokona mah minggu isuk ieu kudu geus punah mun teu barang dicokot deui. Pastilah minggu isuk mah dilunasan kabeh. Kade ieu dilunasan teh kalah jalir deui. Aduh, Oning, noni kacai heulanya muni mulis kieu. Hajig.
Oneng atuh abi oge moal ngelanya. Sok mangga ceuing. Tapi omatnya ulah diomong-omong ka beunceung-beunceung itu. Siap. Tapi naon jaminana minggu esuk mun teu dilunasan. Cokot we itu TV. Boga TV gitu. Henteu. Atuh kumaha isi mah teh. Heuji gue enak mah kaditu pasti mengyuh hareup mah pasti dilunasan. Atuh mah rek nguriling deui. Mang Kerit kadi sakedeung. Ibu-ibu tadi kemana Cok Oneng? Geus arinit kumaha jadi Oneng jadi model baskom teh? Jadi Cok Oneng tenang jadi. Iraha mimitina. Ayeuna ge siap hayu. Hayu atuh. Ceneng, tapi kan bayang jaga pula. Ya ka belah mana? Nu hipu we. Nu belah mana nu hipu teh? Peluk bae. Nu rada ekstrim atuh. Atuh. Tah ieu gaduh. Besok, tapi baiknya bang tina sepi di ditu ya.